Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sahabat ngadon pedak deui sareng pribados dina channel YouTube Tabriju Kosmos. Insyaallah dina dinten ayeuna urang bade bendar salah sahiji judul tina materi bab kedua anu judulna nyaeta biografi. Tah dina pertemuan ayeuna insyaallah urang bade ngabahas salah sahiji tina tukilana eta nyaeta tata cara nulis biografi anu kreatif. Kos kumasih mangga geraregepkeun ieu materina. Para wargi sadayana sanggeus hidup mikawruh kana biografi, ayeuna urang bakal diajar nulis dina biografi kalawan kreatif. Mikawruh gaya bahasa anu dina teks biografi serta mikawanoh waditra atawa alat musik dina orang Sunda. Tujuanna taya sanes sangkan dina pertemuan ayeuna urang sadayana mikawruh atanapi nyaho dina hiji nulis biografi berdasarkan atanapi dumasar kana lengkah-lengkahna anu tos diestokeun teh kitu. Para wargi sadayana ari biografi teh kaasup karangan narasi anu nyaritakeun lalakon hirup hiji jalma. Karena memang biografi mah salah sahijina kaasup kana karangan anu sifatna nyaritakeun nyaeta narasi teh. Tentu urang supados teu ngoleset dina eta carita, maka data anu arek ditulis ku urang dina eta carita teh nyaeta kudu lengkep, bahkan tulisanna ge ulah kaku gitu. Sebab kudu ngaguluyur we kos kawas urang nyieun dina karangan anu sejen. Ngan beda, aya bedana, naon bedana? Dina karangan narasi mah nyaeta kedah aya buktos anu utamana nyaeta data anu fakta gitu, teu samodel karangan anu sejenna. Naon sababna? Karena dina nulis biografi kusabab urang kedah taliti dina neangan informasina jeung dokumentasina, tah neangan informasi teh bisa ku cara ngawawancara inohong anu arek ditulis biografina itu upama masih kena aya ya tau ge, atawa keluargana, sobat-sobatna, atawa jalma anu dianggap deket ku eta inoho gitu. Tah ari neangan dokumentasi gampang bisa ku cara ngumpulkeun bahan tulisan anu lengkep. Contohna misalkan ku foto atawa potret anjeunna, bisa buku atawa majalah atawa koran atawa internet jeung sajabana gitu. Nah, tapi lamun urang samemeh nulis biografi hadena mah jeun heula rangkai karanganana dumasar kana unsur-unsur anu ti heula atawa unsur-unsur anu tos dipelajari teh. Kan aya unsur-unsur biografi teh samodel nami lengkapna saha, tempat tanggal lahirna saha, karesepna naon jeung sajabina. Sangkan urang nulis dina biografi teh genre. Nah, insyaallah ku kituna dina dinten ayeuna urang bade medar nulis biografi jeung kumaha lengkah-lengkahna kitu. Para wargi sadayana, lengkah anu kahiji dina nangtukeun nulis biografi nyaeta urang kudu nangtukeun heula inohongna. Saha si inohong teh? Bisa disebut oge tokoh atawa figur anu inohong eta teh supados urang nyerat atanapi nulis biografi resep biasana mah inohongna inohong anu urang dipikaresep atawa anu urang diidolakeun. Misalkan sapertos abdi, idola abdi nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tah minimal urang kudu resep heula kana idola eta teh. Atawa inohongna mah salian teh eta ge bisa pahlawan, seniman,
sastrawan, budayawan, olahragawan, artis jeung area-area deui lah. Nah, lamun geus resep tah pasti bakal semangat orang dina nulis biografi inohongna gitu. Nomor kedua sajabi tadi nangtukeun inohong, nomor kaduana urang kedah neangan informasi. Nah, neangan informasi jeung dokumentasi tina eta inohong anu kurang arek ditulis biografina bisa ngalewatan sababaraha rupa. Bisa orang sumberna dina buku atawa majalah atawa koran atawa internet jeung sajabina komodi dina zaman ayeuna mah gampil neangan informasi-informasi inohong anu kurang bade ditulis eta biografina. Tapi sajabi kitu oge kurang lengkapan. Lengkah anu kadua teh dilengkapan ku cara potretna lamun aya nama atawa keluargana gitu jeung sajabina. Bahkan lamun saya nama dokumentasi ngeunahan kana informasi inohong anu kurang bade dijadikeun kangge ditulis eta biografina. Itu. Nah, sajabi teh eta nomor katilu lengkahna kan anu kahiji nangtukeun inohong, anu kadua neangan informasi, anu katilu nyen rangkai karangan. Nah, anu nyen rangkai karangan anu katilu ayeuna tah sanggeus sanggeus meunang informasi arek dina internet atanapi dongkapan langsung ka keluargina lamun tos teu aya mah atanapi urang ngobrol langsung jeung anjeunna jeung inohong atawa tokoh atawa figur anu ku urang bade didambelkeun biografina bade serat kitu. Nah, jieun rangkai karanganana gitu. Maksudna jieun rangkai kamanana teh dumasar kana unsur-unsur biografina. Sebenarnya kumaha nama lengkapna saha gitu, atanapi kalahirana iraha, karakterna kumaha, terus karismana, lalakon hirupna, silokaning prestasina jeung sajabina, bahkan cita-citana ge eta urang kedah dirangkaikeun karanganana supados unsur-unsur ngeunaan karanjan karangkai karangan teh supados saalur gitu. Nah, sajabi ti nangtukeun inohong neangan informasi terus tadi teh nyen rangkai karangan, nomor kaopatna B karak urang nulis biografi gitu. Nah, dumasar kana pedaran anu tadi parantos kurang dijelaskeun anu tilu teh. Nah, anu kaopatna nulis bagian nulis biografi. Tangan aya syarat dina nulis biografi kusababna ieu make karangan narasi, jadi nulis biografina ulah kaku gitu. Tapi kudu ngaguluyur dina nyaritakeunana. Nah, supados urang teu kaku teh biasana mah lengkapan heula informasi anu geus disiapkeun dina rangkai karanganana ku cara unsur-unsur dina biografina. Itu tah anu terakhir kangge lengkah-lengkah nulis biografi kalawan kreatif teh ulah poho nangtukeun judul biografi tah gitu. Kos kumaha contohna dina video-video sataacana Bapak parantos nyerat tah dina dina hiji video Godi Suwarna Raja Panyajak Sunda tah eta salah sahiji bentuk judul tina biografi anu tujuanna mah supados kairut lah gitu, anu baik anu macana baik anu ngadangukeunana ku ningalina judul hungkul ge jadi merasa ngeunaheun we gitu, jadi asa kabawa kairut lah gitu nya. Nah, nangtukeun judul teh supados kairut teh tujuanna supados kahudang kapanasaran lah. Nah, judul lagi kudu hade gitu, bisa ku cara nyebutkeun ngaran inohong atawa tokoh atawa figurna ditambahan ku jujuluk manehna seperti tadi teh atawa asalna gitu. Misalkan inohong asalna ti mana gitu tah.
Tah eta ku cara-cara kalayan ngajadikeun judul anu biografi eta supados supados kairut bahkan jadi penasaran tah kitu. Nah dugi kadinya mudah-mudahan materi ieu kasimpulan mah jadi urang nulis biografi anu kreatif teh kudu ulah hilap karena opat lengkahna. Nomor kahiji nangtukeun inohong, anu kadua neangan informasi, nomor katilu nyen rangkai karangan, nomor kaopat nulis biografi, nomor kalimana nangtukeun judul biografi gitu tah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Insyaallah urang pedardi dina pertemuan salajengna bilih bisi aya kakirangan mangga ditulis di kolom komentar, itulah manfaat mangga di-share kanu sanes gitu nya. Tah eta anu halal anu kedah ku urang diperhatikeun gitu. Sok mangga diantos komenna bilih bisi kirang atanapi nu kumaha diantos pisan kana komenna ti para wargi sadayana sahabat ngadon. Tah kitu sahabat ngadon permentos sawo tempe entos acape. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.